perjalanan ke urang sadayana meungpeung nyawa aya keneh dina badan urang, nyawa aya keneh dina jasad urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala bisi urang teu kaburu ngalaksanakeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Dari maut ge bakal maut, ari hirup mah teu jauh beda sigakeun urang menangkeun undian. Kabeh ge geus menang undian masing-masing, geus boga nomor masing-masing. Undian hiji, undian dua, undian tilu, kabeh geus boga undian. Cuman iraha urang dipanggil nomor undian ngan jelas urang geus boga nomor undian masing-masing. Kabeh ge maot bakal. Teu jauh beda sigakeun urang narima bansos geuningan. Narima bansos kabeh diundi, boga nomor undian masing-masing. Ketika dipanggil nomor undian kakarek urang nyamperkeun ka tempat naonna pemanggilanana. Tuluy geus nepi ka tempat pemanggilan urang teh ditanya persyaratanana, mana KTP-na? Keur bansos mah poho KTP teh kanyat balik ka imah. Tapi lamun urang geus maot dipanggil nomor undian urang ku malaikat, ku Allah geus dipanggil ditanya ku malaikat ngan robuka teu bisa ngajawab rek balik ka imah saha. Di dunia mah masih kene bisa balik urang teh pan poho KTP balik ka imah, poho kakak balik ka imah. Engke di akhirat geus undian urang dipanggil ku Allah ditanya man robuka wa man nabiyuka di kuburan teh tanya man robuka kelar kentrok heula ka tetangga assalamualaikum kemari ditanya naon cenah bisa kitu tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intina mah tina kahirupan urang gancang-gancang urang ngalaksanakeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala meungpeung urang masih kene meungpeung masih kene nyawa aya dina badan sadaya. Sakitu disimpulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kanggo jemaah di TV channel jemaah online di mana wae ayeuna kumargi waktu perantos bade majeng ka magrib sakedap deui. Sakitu disimpulin sareng Ustaz Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tos manco.